Lumayan boga duit si bapak buruhan maraban domba. Beli naonnya ieu duit teh. Aha, mending melikeun skincare meh glow up urang. Kan mun glow up mah si Neng Risti pasti bogoheun ka urang. Lagi apa anak baik? Senderan aja nih. Najis aing. Jangan marah-marah dong, nanti gantengnya ditelan kesunyian. Naon si mana no? Orang sih ngan ukur minta pendapat ke mana yang pangeran encos. Pendapat naon? Tikira maneh lebay kieu. Najis ih. Pan orang si Tinobor, pujangga para wanita. Mabok amer suka jelema teh. Buru rek minta pendapat naon? Jangan urang padat yeuh. Hendak rapat jeung anggota DPR. Menurut sahabatku yang baik dan benar, apakah membantu orang lagi kesusahan baik atau tidak? Orok bareng ge apaleun atuh. Yen eta perbuatan anu alus jeung nu bener. Sugan teh aya naon? Eta teh yakin perbuatan anu alus? Yakin atuh. Pan orang Sunda mah kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Kitu. Tah, ari kitu mah orang nginjam duit, pan maneh boga duit lin. Alah si Aji teu ngatungtungna. Pan hutang nu kamari ge can dibayar atuh. Sok, ayeuna paskeun cepet. Orang nginjem perbutuh ya. Yo atuh, kada bayar. Tah, gitu teman yang baik mah. Alah, bisa ngomong teh. Kos, beli roti juk jeung teh manis taya. Mana duitna? Duit maneh heula we. Kan eta maneh boga duit. Sia mah kababaturan sok perhitungan. Kieu-kieu teh, lur babaturan maneh anu kesusahan, kalaparan, hayang dahar, hayang inum. Sok atuh bantuan lah. Alah si Aji. Sok-sok buru. Buru, tong lilanya di dagoan di dieu. Kos, kade kambalina ke orang gendenya. Ayo guys, bulan gendenya. Kos, mana? Kita ke warung, kita si Tino. Kumaha motor teh arek? Hayang, tapi hayang motor air rantean. Siapa kuno ya motor modern tahun ayeuna samya. Geus urang rusuh. Kewerek debat mah. Urang sibuk. Jika dewan wae sia so sibuk. Nyusahkeun si eta mah loba ka hayang upah ngabisa ukur nyusahkeun batur wae. Cuaca mah panas kieu. Ini teh manis mun diinum seger. Tapi sieun saya bicarakan ku si Tino. Inum we saeutik teu kuat panas. Si Ajig, kana beak ieu. Kumaha atuh? Mana kudu meuli deui? Aing punya ide. Eta kunaon sing kos ngopom di wadahan kitu? Mencurigakan ieu mah. Aman rasakeun sia mabok.
Mana ya singkos menilila euy. Jangan-jangan saya ditipu. Awas ya, mun ditipu ku aing joret. Sorry Rila euy, di jalanan macet. Kos Jakarta wae macet. Kadi mana rutina? Yo, Lapar ya. Gitu atuh, boga babaturan teh meni bager. Manang mana? uang soalnya ge pas, retina mahal menang beli di Jepang. Oh, atuh bayar ai pas mah. Dare. Enggak. Ngomongeusan atuh barang dahar teh. Tuh idem China. Kebasikan aja. Nah, hacai teh tetiis kieu kalau pakai haneut. Pan jauh atuh ti warung ka dieu teh. Hayang tiis mah mau kulkas. Oh, heueuh nya. Basi kitu. Nah, kecut kieu. Super eta mah emang rasa kitu super pisan. Oh, heueuh nya. No, eta compol singkos na diinum. Hah? Yang ompos singkos pengen kecut kieu. Setan kau. Kabur. Lebok tah, coba aing nasi strawberry. Tadi ya, aing. Rame euy lalajo drapak Korea. Tuturkeun ah. Mampus ya, mampus. Mampus ya, mampus. Mampus ya, mampus. Mampus ya, lebok. Sakti budak goblok ieu. Kumaha ibu cat. Lebok ya. Alah, anjing. Assalamualaikum pemirsa, jangan lupa subscribe Oples TV-na. Halo brother, tong gelap subrek Oples TV-na. Ayo atuh apaan rek iklan? Goblok. Kita iklan malah cari cing wae. Geus urang nu iklanna tong hilapnya subscribe Oples TV-na.